goblok tape cuma tuh ai tape mah di mana urang parantos digawe kesang lu atle eta tape sa sama capek masuk di reno sok di sama cabe sama ai cabe masuk di bose besa sama satu tong dilajanan we teh kumaha sidik jelema lieur bejana yang saya marah cenah kaca. Aduh. Kabeneran. Neneangan menjadi adi muridnya tetehnya kadulur. Deng delet teng tumilar gitu mah deng delet teng tumilar gitu mah oh sayang boneka cantik dari Singapura boleh dilirik tapi ada lapur giring ngelangkung kesah kedap ya rusuh sakedap kesah kedap kurang ngobrol heula rusuh nak ya waktu seueur keneh kaprieugian sakedap we urang ngobrol rusuh maka urang ke bisi teu boga ongkos ku kaula diongkosan duka bumi kitu mah aduh euy dewek teh jadi sulang seling hirup teh euy udah jelas kita getih si dawala anu nyak celakannya gimana gerak-gerakeunana milariana dulur ulah saha dawala ngaranna teh ngaranna dawala pangna di teangan bangsat dawala teh bangsat dipaehan dak kudu boga barang ceceremet duka di mana ini mah ayana dede dituding maling kurang dulur abdi teh jadi sulang seling teh dah kaedanan ku dulur dah atuh da geus teu kumaha jeung dulur ngaranna ge abdi teh sakapeung ngaco hirup teh ngan rada karem moal aing disebut gelo teh tak kitu sakadeng eling deui sulang seling abdi teh dede dupi salira teh saha teh ngaran kaula Bambang Suryaningrat wah hade ngaran euy Bambang Suryaningrat di mana nih kaula teh sabenerna teh puguh padumukan kieu apruk-aprukan ye anak jalanan alah tapi kasyep ge gini putra menak ieu mah tapi kaula teh teu puguh bapana ieu teh puguh lemur kayak dupi eta kagungan dangdanan kitu di mana warisan baheula uluh warisan di Palurah Aji nya warisan di Palili nya ngan warisan di Palili itu dipapikeun ke Mangga Sri ku Mangga Sri dibikeun ka Yusuf gitu
tuh aya mobil dia ngaliwat. Haduh, jadi pangna di paehan teh dituding maling ulah kudunungan ngaran-ngaran nasib anu leutik lan eleh teh menang eleh lumpat teh menang lumpat paribasana dendam abdi kadunungan mangkani eta teh diasuh ti lelemut di akod-akod ti zaman bolon di oklet ti lelemet ari geus gedena teh mulang tarima panjarap abdi puak paok nya anu jadi korban maupun abdi da abdi mah kabur lumpat jauh kumaha mun pindah ngadunungan abdi mah kajeun teuing pangolikeun motor rek ngojek we jeung tibatan kudu pindah dunungan jadi harorea ngadunungan kaljuna moal nyangan hate mah ditu keneh maneh teh tos kitu eta mah kena harewos mah nya kitu ulah ngaran maneh teh cepot bapana Semar abdi nu dipaehan dawala ai ngeunah abdi teh boga adi paeh teh sabab warisan ka abdi kabeh tanah aya sabaraha hektar tanah Semar teh 7 tumbak setengah nya anu 3 tumbak mah keur digadekeun teh eta tanah sakitu itu lah sanggup lamun ngadunungan ka kaula mana asa kudu puguh we sabulan-sabulana hayang sabaraha sabulan ya sabulan mah yang 30 poe we anger lain ieu mah gaji duitna abdi mah hayang nemongkeun heula gawe we ade nya nemongkeun heula gawe sakira-kirana goreng atau adu pangnyarekankeun abdi moal aya mah ngandungan ka sasage bakal getol aya mah nya gitu ulah moal belang betong moal nampi jaipungan aya mah abdi aduh ampun atuh lamun kitu ngan abdi teh pangmaleskeun ulah pangmaleskeun naon kana kanyerian dulur abdi ka saha ka Arjuna lain males tina ngewa ieu mah pangwarahkeun supaya manehna teh eling ulah loba teh kapangaruhan ku sajen kapan ku pangeran oge geus dibejaan dina ayat geuning anu sok harewosan kana batin urang teh nyata ti golongan manusia jeung golongan jin nya minal jinnati wan nas geuning surat naon teh dina surat Anis gitu Anas kaita surat Anas nya kuning ada surat Anas di mana di Subang seueur geuning Anas ganas eta mah atuh aya ai ganas mah teu make surat gungange kumaha handayat omat butuh ganas bisa truk geuning kita suratna aya nya sakit tuh hayu tuturkeun ka ulah sae kaulah terek nanyaan kaulah terek kawin teh ka putri raja nagara anu disebut negara Purbakancana mangga kurang ngiringan aya di masa kitu we pangmaleskeun sarengna deui abdi teh pangneangankeun anu ngaran dawala boh bangkena boh hirup kene keun dibantuan ku kaulang teh asa kaulah anteur dek kawin heula
ngiringan ngiringan iya ya rek nanyaan we oh eta teh geulis eta pipojoan kaula teh geulis putri raja sugana tuh abdi ka indungna apa ni indungna mah aya mun salakina mitoha kaula ya urang paehan heula we hayu tuturkeun kaula siap lapar iya bari eta we saja jalan direk ieu aya walungan urang musik heula nya Den hayu aya nu ngalamar budak ngora euy oh cih kan hayang gede kawanina panjang kilung kuepan papatong kuepan jolet lecong jadi tanya aja kasih budak dewa punten atuh ya Satria ulah ngaran kakasih teh Bambang Surya Ningrat di mana lagi teh Jalan Cagak batur mati negara ieu mati Jalan Cagak namarukana bakari duhun raja boga minantu ka urang Jalan Cagak sangaja tedoaan mitohana ari bogoheun awewena aing dayang ciri atuh eta mah kejeng di Jalan Cagak nya ieu budak itu tukang banyol ieu iya aduh campur urang baretona urang anak darso nya ngan pamajikanana geulis eta nu tukangna tah ieu teh bapa kaula bapak anu sasatna ngasuh ti zaman lemut dakon-dakon ti zaman bolon wayahna aku tadi teh pun anak lain ieu banyak bapana goreng patut abdi mah kapungkur ke leutik cacingeun nya liriwit tina cacingeun teh deui abdi teh langsung abdi teh kapungkur teh nginum baygon bakat teh hoyang cager tuluy kasurupan nya wah rupa-rupa penyakit komplikasi kuring teh roromeheun hapur penyakit teh ai inungna tah waktos nuju dilahirkeun inungna teh kabur nah da teh dipangusahakeun ku abdi wah jelema prihatin ieu
ilmu sang jara pupus ke di hulu dah. Ya tenang bener mana tega lara tega pati tega bogoh ka putri sok nuhun atuh ridho bapana lamun nepi ka pae paehane ulah nya ara abdi teh kudu jadi anak teh kumaha ngalujak ibu budak hayang pakaian kieu teh abdi dibelaan wah nganyuk ka hutang baru teh ayeuna teh can kabayar ieu hutangan ieu iya jangan maripu ya malahan kahayang teh gede anu teh hayang kabeli HP di mana tadi Cipatat negara tung baroda sini tina sampe goblok tape teh mah tuh ai tape mah di mana urang parantos digawe kesang lu atle eta tape sa teman capek masuk di renos sok di sama cabe teman ai cabe masuk di bose beca teman satu tong dilajaran we teh kumaha sidik jelema lieur ieu deui atuh deui bet gadengekeun batur deui aya senopati nepi ka belenggu ampun lain eta mata nepi ka sedek kitu aya juga nai jengkol tadi mah Surya ningrat ngaranna urang jalan saga iya deket kang pilot ininya deket kang pilot iya iya teh sebenarnya dari pesen kai gitu kaya kata makan ya kebahentis dek meuli kai lain dek menta sok ya atuh aya kitu naman sok tapi eta nu tukang ulah aya di dieu tempat ayo lalaju di sisi ya Allah atuh bisi ke galai di tengah mah sok di dieu didoakeun ya anak king jeung awaking masa emak belum tanya rebun-rebun mangga Kangjeng Rama Buya ieu putra bade okop pegalan pati mugia we Buya tiasa ngadoakeun naon Buya teh Buya geuning hui dibebaskeun kana lebu nu panas teh Buya hui bubuy tak gitu sok nyosok ke saya bangga